Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah nuhun ramang makanca. Dina danget ieu aya hibar pangdu ti sadayana. Mangga madep kum kasadayana. Mangga kanca urang keur ieu deui. Asmarani males pati. Biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka ongko apaan? Hidup teh kudu males pati kasih Surawani. Si Cindewulung jeung si Bagira. Sabab anu mateni Bapak hidup Kisah Sabta jeung Aki hidup Kisah Keti teh katut Ki Sangari. Si Idik si Surawani sabaturna. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Nyuhunkeun piduana we. Abdi sejah mios. Mung iraha kinten-kintena pimioseunana. Naratama nanyakeun bareret kasih Jumra jeung si Romed. Anu harita milu ngariung di saung padepokan. Hari sekra sabah mah. Mending ayeuna beung peungrineh. Ongkoh dina poe ieu teh ninggang dina poe anu musari. Jumra. Romed, ada nikah kudu milunya jeung murid kaula. Pikeun ngayakeun balitungan. Jeung musuh-musuh kaula katut musuh nak Naratama. Tapi samemeh ngabeledig si Surawani sabaturna kudu naluk-nalukeun heula sakabeh padepokan sarta kudu dijadikeun balad andika. Malar dina prungna yang hareupan si Surawani urang dina kaayaan anu kuat. Bahasa geni mapatahan si Jumra. Nya anu penting teh hidup kudu ngawakilan Abah. Numpur ludaskeun si Surawani sabaturna. Ulah aya nu dikarikeun. Sabab lamun maranehna masih keneh araya di ieu dunya. Hartina ilmu panemu urang moal bisa mekar. Bahasa geni ngareret malik ka Naratama. Kumaha sanggup modaran si Surawani? Geuneng ti tadi hidup teh teu kadenge cubarita. Bahasa geni neuteub seukeut ka Naratama anu ti tadi ngan ngeluk tungkul. Kanca dangu memang Naratama teh ti tadi teu nolak jeung teu nyanggupan pikeun mateni ki Surawani sabaturna teh. Sabab dina pikiranana masih keneh ngarasa ham-ham. Sabab apan tong boro manehna sidik bahasa geni nu jadi guruna ayeuna teu mampu ngayonan ki Surawani sabaturna. Ngan ayeuna ilmu panemu Naratama ditambahan ku ilmu iblis nyiliwuri nyaeta mateni jelema ti jauhna. Tapi ilmu ieu oge henteu mampu dipake ngalawan ki Surawani mah. Kukituna Naratama beuki teu puguh pikiranana. Ras deui inget ka Aki Madhamri urang lembur patrol anu kungsi nulungan manehna basa dikoroyok kubah Madari sabaturna. Cacakan mun teu ditulungan ku Aki Madhamri poa geus jadi banusan. Masih keneh nongtoreng kadenge ku ceuli Naratama. Cenah ceuk Aki Madhamri yen jelema mah ulah goreng hate hayang mateni kapapada jelema deui. Kitu deui ngalakukeun fitnah ngarinah. Lamun urang boga niat hayang ngilakakeun batur, hayang mateni, ngandung harti ngalawan kana papasten pangeran nu maha kawasa. Jelema anu kitu henteu dipirido ku Gusti Allah. Sarta pasti menang cilaka. Ari cilaka tea sasat cilaka ku pamolah sorangan.
Bongan sorangan ngalajur nafsu ngumbar amarah. Jadi sanajan sakumaha gagah rongkahna, carek paribasana bisa ngukir langit. Tapi ari geus nepi kana mangsana mah pasti kena ku ajal. Ari cilaka jeung ajal tea. Kumaha laku lampah urang keur nahirup. Lamun urang jadi jelema resep tutulung. Bener, bager. Dina ajalna oge mulus taya kuciwana. Tapi upama urang jadi jelema bedang wangkelang. Mineng nyilakakeun batur. Boh ku fitnah, boh ku ngagunahkeun pangabisa kagagahan. Tapi kamateni papada jalma. Dina ajalna oge bakal ngarandapan sakumaha amalna keur nahirup. Kitu nu kadenge nong toreng ku ceuli batin naratama harita. Numatak manehna cita tadi teh teu daek cumarita. Dina ceuli naratama sasat aya pabentaran. Memang kadenge naon-naon anu dipapatahkeun ku Bah Sageni jeung Bah Jahilun kudu maehan Aki Surawani sabaturna. Tapi dina ceuli batina teu oleh nong toreng papatah Aki Madhamri anu kungsi nulungan manehna. Ayan kitu antukna naratama teu kuat nahan panggoda setan anu terus ngarobeda pikiranana. Mangga Abah, sagala rupi kapalai Abah ku abdi pasti dilaksanakeun. Tong boro kedah maehan si Surawani sabaturna. Dalah abdi kedah asup kana naraka oge pasti ku abdi dilakonan. Pokna naratama tandes. Dah gitu. Ari lalaki sajati mah. Tetela hidup teh murid Abah. Tapi upama hidup nolak ngalaksanakeun kahayang Abah. Ayeuna keneh ilmu panemu menang ngawar Abah teh. Rek dicokot deui. Bah Sageni jeung Bah Jahilun nyarita dari apisan. Kalawan teu ngalobakeun cumarita, sabada diidinan pikeun miang harita. Naratama dibarengan ku si Jumra katut si Romed brawe maniang. Masalah tempat tujuan anu rek dijugjugna mah ke bae di jalan dibadamikeun deui atawa kumaha nyangrokna jeung lawan. Rek ka mana heula teh jang nara? Si Jumra meh bareng jeung si Romed nanyakeun ka Naratama. Memeh ngajawab Naratama ngahulang heula. Lantaran manehna oge ngarasa bingung kudu ka mana anu dijugjugna. Tapi kituna teh teu lila. Pok bae Naratama ngajawab. Kumaha engke we Mang Jumra, Mang Romed. Ayeuna mah urang badarat we heula. Susuganan we bisa pasaran jeung saha bae. Itung-itung ngalalanyahan we. Urang rampog. Walau Naratama kumanehna tacan kapikir kudu init ka mana. Ras we Naratama inget ka padumukanana. Nyaeta di Padepokan Lengkob nu aya di tutugan Gunung Haruman. Plong we. Pikiran Naratama asa jadi blumblang. Manehna rek ngajugjug Padepokan Lengkob. Sarta terus we dicaritakeun ka si Jumra jeung si Romed. Atuh maranehna oge kacida panujuna mun muru ka Padepokan Lengkob teh. Sabab maranehna oge geus kacida ngarasa capek urut lempang sakitu jauhna. Kanca dangu jauh mau burung cunduk, anggang mau burung datang. Naratama si Jumra jeung si Romed kirawan cisareupna geus anjog ka Padepokan Lengkob. Tapi pikeun Naratama mah kacida ngarasa kagetna. Sabab Padepokan teh ukur kari urutna taya wawangunan hiji-hiji acan. Kitu deui pangeusina taya saurang-urang acan.
kacidang halasna kana hate Naratama. Puguh apan manehna teh sasat dijurukeun di dinya, digedekeun oge di dinya, di padepokan Lengkob. Kari-kari sabada ditinggalkeun meh sataun lilana. Wawangunan padepokan Lengkob teh nu baheula kasohor ayeuna mah ukur karingarana. Kunaon di padepokan teh? Bet jadi kieu. Saha nu boga dosana ngaduruk lemur nepi kamu. Dina hatena ngulibek antara pertanyaan jeung jawaban anu duka teh teuing. Duh, cilaka Mang Jumra, Mang Romed. Padepokan Lengkob urut kuring baheula teh. Ngancik di dieu. Geuning ayeuna mah ukur kari urutna. Malah pangeusina oge duka kamarana. Puguh taya tanyakeuneun. Naratama semun ngageuri. Walah, leres we geuringnya jeung Nara. Wah, boa. Pangna padepokan nepi ka musnah teh. Aya nu ganggu, aya nu hianat. Da piraku kahuruan teu puguh onaman. Sarta pangeusina oge geuning taya saurang-urang acan. Wah, nya. Kejadian kieu lamun taya anu ngabunah si kama. Cek si Jumra bari rarat-reret ka sisi kagigir. Kayaan Mang Saharita beuki poek. Turaes geus eureun taya nu disada. Ngan kalong we nu tinggayabag di awang-awang. Hawa pagunungan karasa beuki tiris. Puguh Ibun Halimun geus mimiti nyimbutan gunung. Urang reureuh di dieu we Mamang. Ongkoh kaayaan geus sakieu poekna lunta oge. Nya ka mana dijugjug. Sabab geus peuting. Ceuk Naratama bari geek we diuk dina catangkai anu ngagoler sisi padepokan. Si Jumra jeung si Romed teu nembal. Nandakeun maranehana panuju eureun di dinya. Ongkoh maranehana oge boga pikiran. Mun teh mah kudu nuluykeun lumampah rek ka mana, rek kumaha. Puguh kaayaan kacida poek mongklengna. Mang Jumra, mun ngadurukan lah ame haneut geura. Sekalian urang ngarabut sampe lumayan dah dibubuil. Ih, keur kaganyel beuteung. Naratama nitah ngadurukan. Atuh kitu deui si Romed kalawan teu dititah. Terus manehna nyabutan tangkal sampe nu aya di sisi padepokan. Lain lumayan beuti sampe teh nepi ka sagede-gede bitis. Sageus nurukan hurung ngagedur. Atuh brus we. Sampe teh dibubuikeun kana durukan. Lantaran ngarasa ngeunah si duru, badana teh jadi haneut. Antukna nganker be sarare tibra. Ongkoh di tadi tiberang keneh lumampah nu sakitu jauhna. Jabat dicape teh oge beuteung lapar. Ngan bae kacape jeung kalapar teh ari ku jurig tunduh mah jadi leungit. Sabab biwir panon ngadadak rapet. Sajeroning kitu dina rungkun anu rembet di sore keneh geus aya nu nyerangkeun. Najan kitu boh Naratama boh nu sajena. Teu kanyahoan yen maranehna keur diintip ti bongohna. Tina bakating ku Tibra bubuy sampu oge geus teu ditolih malah inget oge henteu. Nu sarare teh Naratama sisi beulah kaler deukeut pisan kana durukan. Belah wetan si Jumra sedengkeun belah kidul si Romed. Anu kabeneran sisi pisan catangkai. Kurbas. Tina rungkun teh aya nu kaluar, panonna moncorong, lir batre batu dalapan. Sinarna herang caang. Siga anu teu ngiceup-ngiceup. Si horeng teh raja leuweung maung lodaya anu harita kalaparan. Dumeh ti beurang keneh taya sato leuweung nu beunang dikarekeb di tekuk pundukna. Nu batak eta raja leuweung teh beuteungna kukurubukan
tacan manggih eusi. Domang, kodomang. Jigana lempangna teh jejengkean. Malar anu keur saretibra teu kageingkeun. Barang srog kalebah durukan. Nupang heulana katenjoeun teh si Romed pisan. Puguh kaluar tina rungkun teh kalebah si Romed pisan. Kacida lempengna. Sanes udah kliuk bari kumetapan. Gajilang, gap we. Punduk si Romed ditekuk ku sungutna anu ranggeteng ku sihung. Si Romed ukur bisa calawak sungutna. Bari teu ngaluarkeun sora sakecet-kecet acan. Kitu teh mah. Kasima bari oge pangna mah teu bisa nyora teh. Sihung lodaya geus nyecep kana pundukna. Sanga si Romed teu walakaya ngan durug-durug we digusur ngajauhan tempat durukan. Tapi waktu si Romed digusur kalebah rungkun. Suluh anu hurung teh kakoerkeun ku suku si Romed. Sarta seuneuna jadi nyundut kana sarung si Jumra. Atuh puguh we. Jumra kacida reuwaseunana. Ngan barang gurinya hudang ret kalebah urut sare si Romed. Sidik kacaangan kudurukan. Getih ngabayabah. Malah sarungna si Romed teh tinggalin. Puguh nu digusurna tina lebah pundukna. Ret de si Jumra kalebah rungkun. Sidik pisan. Banusan si Romed keur digugusur ku lodaya kalaparan. Jang, itu si Romed ditekuk kucing. Itu tuh. Si Romed tepuguh cabak, nenyo baturna digusur maung teh. Kalawan teu loba carita, bilang we, Naratama luncat. Sajorelat, gigireun pisan maung anu keur ngadekeman si Romed. Hiu. Dampa sukuna dihembatkeun. Cekuk. Bener pisan. Kana kekemplongna maung lodaya. Tapi tetela. Daya tahan maung lodaya teh lain jore-jore. Cul we mamangsaanana. Srog we nya hareupan Naratama. Gaur. Sorana handaruan. Huluna gigi deug. Sedengkeun sihungna barijil nandakeun maung lodaya keur ambek. Ya, lodaya. Ya aing ye si Naratama. Tong boro pantar sia satoleuweung. Jin setan marakayangan ku aing pasti dipodaran deuleu. Komo deui sia. Pirani ge sato? Sabrut we. Naratama narajang dampal leungeunna anu meber rek dipake nampiling pipi kenca maung lodaya. Tapi orok kaya. Maung lodaya oge nalurina boga ijiran. Sakilat kuku-kukuna anu sareukeut lalencop teh dipake ngarames dampal leungeunna Naratama anu dipake nampiling. Krabak. Dampal leungeun Naratama soek tapak kuku maung nu kacida seukeutna. Aduh. Naratama mundur. Bari nenyo dampal leungeunna baloboran getih. Hatena kacida ngarasa kagetna. Sabab nurutkeun katerangan guruna mah manehna teh jadi jelema weduk. Teuteurak ku sagala rupa pakarang seukeut. Tapi nah ayeuna kakara ku kuku maung ge geus cambal. Najan kitu teu loba omong. Serepet we Naratama ngalugas bedogna. Sarta hiuk ke bedog teh disabetkeun kana hulu maung. Tapi eta maung teh ngarempod. Salamet huluna teu beunang disabet ku bedog. Ngan sukuna sabelah lebah pigeulangna ngaplek tepak bedog. Atuh. Najan sakumaha galakna oge. Ari sukuna geus tatu mah. Maung teh ngan terus we mabur. Gogorobasan kanu bala. Teu burung kabur. Isuk paget oge sia modar deuleu. Sabab moal bisa barang hakan. Mang Jumra. Coba ileukan tuh Mang Romed, hirup keneh atawa geus pae. Pokna deui nitah ka si Jumra ngirikan si Romed baturna. Kalawan teu kungsi dua kalian nitah, blecet we. Jumra kalebah Romed ari breh teh tetela. Pundukna pisan ditekuk maung lodaya. Malah nyawana oge geus teu katulungan.
Aduh, jangan nara. Geuning si Romed teh geus nepi ka hanteuna. Geus maot. Geuning ye punukna oge nepi ka ngaplek kieu. Potong. Jaba urut sirungna sakitu jerona. Ki Adi hampura akang teu bisa nulungan. Pugapan urang teh keur sare teu nyaho aya sato galak nu ngaguna sika. Bari gabrug we si Jumra nyuuh kana layon si Romed anu geus ajal. Keun bae Mamang, Jumra. Anu geus maot mah da moal bisa dihirupan deui. Anggur gerak kubur we ayeuna mah. Keun we penting-penting oge. Sabab diisukeun mah karunya ongkoh bisi kaambe ku maung nu sajena. Heg we ngaraweg ka urang. Geus kitu mah dar bae. Jumra ngali kuburan jeung Naratama. Puguh pacul mah pabalatak dirinya teh lantaran urut lembur gede anu teu kaburu dibawa ku anu bogana. Teu sawatara lilana banusan si Romed geus dikuburkeun sisi leuweung di lembur urut padepokan Lengkob. Sanggeus beres mah Naratama jeung Jumra gorde we mirun durukan malah leuwih gede batan tadi. Ongkoh kaayanana kacida tirisna. Pogo geus ngagayuh ka subuh. Ibun subuh mungguh lilimbungan susurungkuyan kabawa ku angin subuh. Kayaan sakurilingeun padepokan Lengkob poek kahalangan ku halimun anu ngabelegedeg bodas. Ukur sorana we nu kadenge teh cacaritana Naratama jeung si Jumra. Tapi durukan mah geus meh pareum. Da suluh tihulna geus beak. Atuh gentak we Naratama jeung si Jumra muru urut lembur. Sagala kai jeung awi sesa imah-imah nu diduruk. Dibawa dipake mirun seuneu. Teu burung aya tulungna. Maranehanana ngarasa badana haneut teu tiris teuing jiga tadi. Kanca dangu sadayana. Beuki beurang panon poe geus sumirat. Nyebrot ti handapeun gunung. Anu katembong teh ukur tungtung sumiratna sang surya. Tapi najan kitu teu burung caang. Manuk-manuk recet di sarada ting aracleg dina dahan-dahan. Nandakeun sang raja beurang rek datang kumawasa sapoe eta. Kitu deui monyet-monyet mani recet rame. Ting koceak. Sili udag jeung pada baturna. Mungguh matak betah anu mireungeuh. Puguh kaayaan kitu teh najan pikeun urang pagunungan oge. Teu boleh resep manakomo urang pilumburan anu jauh kaleuweung mah. Naratama jeung si Jumra harita teh geus sari beungeut dina cai nyusu anu ngagolontor tina sekeloa. Ngocorna cai tina seke tangkaloa teh duka geus sabaraha puluh atawa ratus taun. Nepi ka harita teh tetep we ngocor. Nu mata kaayaan pilumburan teh subur makmur. Sabab cai curcor di mana dimeni. Asal di leuweung pasti aya cinyusu. Anu ngagolontor ngocor. Kitu teh mah. Puguh kaayaan leuweung keledegan beuteuh keneh. Tacan kungsi digunasika ku jalma-jalma anu teu taranggung jawab. Anu mentingkeun dirina pribadi we. Geus beurang geuning Mamang Jumra. Hayu ah. Urang init deui. Tapi memeh ka mana nya urang jugjugeun teh. Naratama bari ditungtungan ku nanyakeun ka si Jumra. Ka mana we atuh Jang? Nu penting mah tugas ti paguru kudu dilaksanakeun. Pokna deui. Jang. Sugan we bubu sampe nu penting teh teu tutung pisan. Aya gahel-gaheulna. Si Jumra bari srog we. Kana lebah durukan anu geus pareum. Tetela
bubui sampe teh aya keneh ngan bae geus aya di sisi anu mata tetutung kaduruk oge atuh darwe mumuluk bubui sampe teu burung we ngarasa kaganjal beuteung teh teu peurih ku kurubukan teuing menta eusi sanggeus sareubeuh mumuluk bubui sampe brale maringang muru kalebah lebak kitu teh mah asal lempang teh sanyana asal aya jalan we kadinya anu bisa disorang sabot keur jongjon laleumpang managok teh pasarandog jeung rombongan Mbah Murtadi sabaturna anu tadi tas bitotama jeung Mbah Janur katut windu ogoh we itu kaget ye heran sabab asa teu kacipta bakal patepung di tengah leuweung jeung jalma anu teu wawuh tapi jiga anu boga maksud goreng iya jelema teh lain jelema bager tapi memang sarua pisan jeung kalakuan aing garentes hate naratama kitu deui si Jumra sapikiran pisan jeung naratama nah mari teh kunyuk kalah ka marolohok yang dirojok eta bobocos teh ku aing hah mending mikirin sakurang aya dina gembolan jeung dina badan Andika mending ku aing di podaran keur para lodaya kelaparan Mbah Murtadi ayeuna mah tanjak tunjukna teh bari ngalugas pedogna nu sagede dampaleungeun mantong dibawa nyarita tuh aka daga sidik ya mah jalma saliwat mending oge podaran we moal anu nyahoankeun ieu dibawa ngomong we dalaka meakeun waktu si Juha meh bareng jeung si Deme ngangsona nu jadi guruna kekelanan kisilah ari kisilah teh saha teh naon nu dimaksud nah rek menta nyawa kaula atawa rek menta barang-barang nu aya di kaula ku kaula hiji oge moal aya anu dipungpang sabab rek dibikeun ngan aya hiji syarat walau naratama nyaritana rada leuleuy tapi ngandung harti anu leuwih jero tah kitu mah kaharti lain ting palohok di anu jantungan ya istilah lamun Arandika daek talu tunduk ka kaula nu ngaran si Murtadi ku kaula di Hampura tapi lamun Arandika teu daek tunduk talu asa sagala nu aya bana Andika ditinggalkeun tah ku kaula dilepaskeun tapi lamun teu keneh nya pasti beung Andika baris diparagatkeun disapatkeun arti Mbah Murtadi nya kakak asa ieu aing uyah kidul lamun kitu mah urang saruakeun we syaratna lamun Andika kabeh eleh taya nu nyangga pulya kana jajaten jeung wawasan kaula Arandika kudu jadi patalukan kaula tapi lamun Andika nolak taluk tapi lamun Arandika nolak taluk kabeh nyawa Arandika baris dicabutan rek dikorek polona dikenyot pikeun ubar awet ngora naratama oge ayeuna mah jadi teleh geleng malah ancamanana matak pikasieun pisan setan belangsia saha sia urang mana saha guru sia tong bor buanyit bau kana jaringau dalah guru sia tacan pang tu mampu ngalawan jajaten aing si Murtadi anu geus kacaluk kaun-aun tukang buabok tukang
tarok. Hayo yuha, demen kroyok deh, cangkalak, sekalian odaran. Bah Murtadi ngahucuhkeun usung esangna. Kalawan teu diparentah ngadua kalian, sabrut we. Genepan murid-muridna Bah Murtadi narajang naratama jeung si Jumra. Pogo we jojo rame. Bedog ting hariuk ti tukang ti hareup geus puguh ti gigir mah. Tapi poho naratama kitu deui si Jumra. Boro-boro dewang ngeuwag, cecel boncel oge kulitna henteu. Pogo apan ti samemehna oge geus dipeupeujeukkeun. Yen naratama atawa si Jumra teh bakal weduk teuterak ku kabeh pakarang seukeut. Tumerapna ka si Juha, si Deme, si Muin, si Cipluk jeung si Sadut. Lain deui karageteunana. Dumeh bedog-bedogna nepi kana rambag kawas anu dipake ngadek karet. Kitu deui Bah Murtadi. Dina mireungeunna teh make dibarung ku kakaget anu pohara. Nah, Randika make jiga nu karaget. Wah boa bedog Randika teh marintul na teu diarasa. Naratama jeung si Jumra ting cakakak nyaleungseurikeun anu harookeun. Wah, montong waka ngeunah seuri ciraing setan. Gobang aing mah deuleu, seukeut ieu. Rong borok kana kulit sia. Dangkal kai oge pasti potong. Tenyok ieu deuleu. Hiuk we gobang Bah Murtadi teh disabetkeun kana tangkal jengjen sagede bitis. Ngan sakali ngadeke geus runtuh sapat pisan. Coba, nah kulit sia tah, cara tangkal kai. Montong loba miwir Murtadi. Ayo, geuranyang hareup ka kaula. Lamun Andika tetela keok, kudu daek jadi patalukan. Tapi lamun nolak, pasti ditigas jangga. Naratama oge teu eleh geleng dina nyang hareupan Pak Durenyom jeung Bah Murtadi teh. Geura buktikeun sia. Sok. Geura buktikeun setan. Bah Murtadi nyorowok bersabrut we narajang. Gobangna anu herang ngagenclang teh bakating ku seukeut-seukeutna. Mana ngahiung lir sorak Bang Bara. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Urang tunda di hanjuang siang, teunden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.